Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Yamini ari ieu eta kitab mertelakeun sumpah wan nuzuri jeung pirang-pirang nazar. Layan akidu henteu jadi naon kullun saban-saban sahiji minhuma tina itu yamin jeung nuzur illa minal balighi kajaba ti jalma anu baleg al aqili tur anu berakal al mukhtari tur anu boga pamilih, maksudna boga pamilih sorangan bisyarti ayatalafadho kalawan syarat yen ngucapkeun itu si jalma bihi kana itu kulun minal yamin wan nuzur wa yusmi'a jeung yen sinangadenge itu si jalma nafsahu kana awakna si jalma. Walayan akidu jeung henteu narima jadi naon al yaminu sumpah illa bismin kajaba kalawan jenengan min asma'illahi ta'ala anu tetep tina pirang-pirang jenengan Allah ta'ala. Au sifatin atawa kalawan sifat min sifatihi anu tetep tina pirang-pirang sifatna Allah ta'ala. Al khossati anu khusus atana pinutang tu bihi ka Allah ta'ala. Kakaulihi seperti omongan si eman atau omongan si jalma lafad wallahi demi Allah, au wa qudratillahi atau lafad wa qudratillahi demi kekawasaan Allah, au wa rabbil ka'bati atau lafad wa rabbil ka'bati demi pangeran Ka'bah. Wal halfu jeung ari sumpah bil makhluki ku makhluk kan nabiyyi seperti nabi wal ka'bati atawa ku Ka'bah haramun eta haram. Wa yakfuru jeung kufur bihi kalawan sabab itu halfu bil makhluk saha al halifu jalma nu sumpahna. In kosoda lamun ngamaksud itu si halif ta'limahu kana ngagungkeunana makhluk ka ta'limillahi seperti ngagungkeunana Allah ta'ala. Fa illam yaksid maka lamun teu ngamaksud itu si halif dzalika kana itu ta'lim fahuwa maka ari itu si halif makruhun eta anu makruh. Atanapi fahuwa maka ari itu halfun kadinya makruhun eta anu makruh. Faqat wungkul wayan bagi jeung penting li syakhsi pikeun hiji jalma naon ayyasuna yen ngaraksa itu si sakhos nafsahu kana awakna sakhos anil yamini tina sumpah walau kana jeung sanajan bukti si sakhos shadiqon eta nu bener. Waman jeung sajalma halafa nu sumpah itu si eman ala tarki syai'in netepan kana tinggal hiji perkara minal furudi anu tetep tina pirang-pirang fardu kas shalawatil khamsi seperti pirang-pirang salat anu 5 waktu au ala fi'li haramin atawa kana migawe haram kakot irrahimi seperti megatkeun babarayaan aso tah dosa itu si eman. Walazima jeung wajib huka si eman naon ayyah natha yen narajang atau ngalanggar si eman fi yaminihi dina sumpahna si eman. Wa yukaffiro jeung yen ngiparatan si eman au wa yukaffiro jeung yen ngiparatan itu si eman au ala tarki sunnatin atawa kana ninggalkeun sunnat ka qada'il hawaiji seperti nyumponan pirang-pirang pangabutuh au fi'li makruhin atawa kana migawe perkara makruh ka syurbit tambaki seperti nyesep bako atau udud. Fasunnatu maka ari sunnatna ayyah natha eta yen ngalanggar atawa narajang si eman wa yukaffiro jeung yen ngiparatan si eman au ala fi'li mubahin atawa kana migawe perkara mubah au tarkihi atawa tinggalna itu mubah ka akli ta'ami sapertikeun ngadahar kadaharan wal lubsi jeung make pakaian wa dukhulid dari jeung asup ka imah. Fal afdalu maka ari nu leuwih utamana lahu pikeun itu si eman Allah yahnasa eta yen teu meunang ngalanggar atawa teu meunang narajang si eman fi yaminihi dina sumpahna itu si eman. Wa kaffaratul yamini jeung ari
kifarot sumpah itsku rokobatin eta ngamerdekakeun abid mukminatin anu iman itu rokobah salimatin nu salamet itu rokobah minal uyubi tina pirang-pirang kacacadan al mukhillati anu matak nyacad itu uyub bil amali kana amal atanapi kana digawe au it'amu asyarati masakina atawa mereka daharan ka 10 pirang-pirang miskin likulli wahidin eta tetep pikeun saban-saban sahiji minhum ti itu asyarati masakin muddun arisa mud min golibiku til baladi tina galibna kekuatan tawatina anu galibna dialap kekuatan di lembur au kiswatuhum atawa mere pakaian ka itu asyarati masakin walau bimingdilin jeung sanajan eta tetep kalawan sapu tangan yonto anu dibikeun itu kiswah likulli wahidin kasaban-saban sahiji minhum ti itu asyarati masakin wa yatakhayyaru jeung pilih-pilih sasakhsu hiji jalma baina hadhihi salasati di antara ieu anu tilu walau kana jeung sanajan bukti itu si sakhos gonian eta nu beunghar fa in ajaza maka lamun apa si sakhos anha tina itu salasah lazima tah wajib buhu ka itu sakhos naon sia musalasati ayyamin puasa tilu pirang-pirang poe. Faslun ari ieu eta hiji fasal an-nadzru ari nazar kismani eta aya 2 bagian. Munjazun tegasna kahiji nazar munjaz wa muallaqun jeung kaduana nazar muallaq. Fal munjazu maka ari nazar munjaz ka qaulin nadhiri eta tetep saperti omongan jalma nu nazar lafad lillahi alayya kadza lillahi eta tetep karena Allah alayya wajib ka kaula kadza ari anu au nadartu lillahi kadza atawa lafad nadartu lillahi kada nadartu nadar kaula lillahi karena Allah na kadza kana anu wa yalzamu jeung wajib hu ka itu si nadhir naon al wafa nyumponan bima kana perkara nadaro anu nazar itu si nadhir hu kana emak halan barina pada harita wal muallaku jeung ari nadar muallak kismani eta aya 2 bagian kismun tegasna sabagian muallakun anu digantungkeun ala husuli ni'matin kana hasilna nikmat awin difa ini qomatin atawa kana katolakna musibah kakaulihi sapertikeun omongan si nadhir lafad in syafa lamun nyageurkeun ni ka kaula saha Allahu Allah au in sallama atawa lamun nyalametkeun Allah ni ka kaula mingkadza tina anu falillahi maka eta tetep karena Allah alayya wajib ka kaula kadza ari anu fa idza wujida maka di mana-mana dipanggihan naon al muallaq kunu di gantungkeunana atau di sasarandekeunana naon alaihi itu al lazima maka wajib hu ka itu si nadhir naon al wafa'u nyumponan bil mangzuri kana anu dinadarkeunana halan barina pada harita wa kismun jeung sabagian muallakun anu digantungkeun atau anu disarandekeun ala fi'li syai'in kana migawe hiji perkara aw tarkihi atawa tinggalna itu syai' ka kaulihi sapertikeun omongan si nadhir lafad in dakhaltu lamun asub kaula ad-daro ka imah au illam ukallim atawa lamun henteu ngomong kaula Zaidan kaki Zaid falillahi maka eta tetep karena Allah alayya wajib ka kaula kadza ari anu fa idza wujida maka di mana-mana dipanggihan naon al muallaq kunu digantungkeunana atawa nu disandarkeunana naon alaihi itu al wajib maka wajib ala nadhiri ka jalma nu nadar naon al wafa'u nyumponan bil mangzuri kana anu dinadarkeunana au kafaratu yaminin atawa kifarat sumpah wa huwa jeung ari
Oh, wa huwa bari ari itu si nadhir mukhayyarun eta anu menang pilih-pilih bainahuma di antara na itu nu dipengker tadi wafa bil mangdur au kafaratu yamin. Walayan akidu jeung teu narima jadi naon nadrul harami nadar kana perkara anu haram. Kakotli nafsi sapertikeun maehan awak-awakan bi ghairi haqqin kalawan teu aya hak. Wasyamil aidaini jeung puasa dina poe lebaran 2. Wala nadrul makruhi jeung teu narima jadi nadar kana perkara makruh kas salati sapertikeun salat fil makbaroti dina luhureun pakuburan. Wal hammami jeung di jero jamban. Wan nadri jeung nadar li ahadi abawaihi ka salah sahijina indung bapakna si nadhir atau si jalma au ahadi auladihi atawa ka salah sahiji pirang-pirang anakna itu si nadhir atawa si jalma. Wa kadza jeung nya kitu deui wa kadza jeung eta nya kitu deui nadrul mubahi ari nadar kana migawe perkara mubah. Berarti nya kitu deui na kana layan akid. Nadrul mubahi ari nadar kana migawe perkara mubah. Kal akli saperti kendahar walu besi jeung make pakaian wa naumi jeung sare wala kafarota jeung teu aya kiparat eta maujud atawa henteu wajib kiparat eta maujud bihi dina itu nadril mubah. Kantun tatimmatun cekap wallahu a'lam bissawab.